Wilujeng enjing, harga komoditas bawang mimiti turun poe ieu. Kuningan, harga komoditas bawang di pasar kacatet ngalaman paturunan harga ti poe ieu. Kamis tanggal 24 bulan 4 2025. Harga bawang beureum jeung bawang bodas sarua turun ti 50.000 kg. Jadi sekitar 40 sampai 40.000 kilonana. Sanajan harga bawang turun, harga tomat mah sabalikna malah naik. Harga cabe jeung bawang turun, ari harga tomat mah naik. Harga tomat ayeuna 15.000 kg jeung arisman 14 pendata harga di pasar Kepuh Kuningan. Di handap ieu informasi kamekaran harga kebutuhan bahan pokok di pasar Kepuh Kuningan. Bawang beureum 40 sampai 40.000 kg turun ti 50.000. Bawang bodas 40 sampai 45 kg turun ti 50.000. Bawang bombay 40.000 kg. Tomat 15.000 kg naik 17.000. Cabe merah 13.000 kg. Cabai hijau 25 kg. Cabai rawit hijau 30.000 kg. Cabai rawit merah 40 sampai 50 kg. Cabai keriting 55.000 kg. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.